Assalamualaikum guys. Sok sieun disebut utah lalai guys, amit guys. Tak ieu laguna lagu karya cipta si Eloy Bulan. Lagu anyar guys ya. Utah lalai judulna. Jadinya aja dipoekan guys. Daru masalah kuring mah goreng. Padahal masa aing goreng. Asa aing ganteng gitu. Gelis oge guys, hari asa aing gelis mah hari aing gana kawasa utah lalai. Naon nukur dibanggakeun ya, naon nukur diagulkeun, segala boga eta lain urang, nyawa ukur sasampayan parijeun anu kawasa anu bogana. Naon anu kudu dibanggakeun, asaing goreng patut parijeun asaing panggelisna komo lamun dibere beunghar karek kitu can beunghar cek urang mah dah lamun can beunghar hate malur ari anu disebut utah lalai teh bari asaing hade rupa parijeun goreng patut, arti nu disebut utah lalai teh naon, parijeun sangsara asaing pangbeungharna anu kitu utah lalai. Anu kitu utah lalai, saleuheung lamun urang deukeut kumaha kawasa, rupa pas-pasan harta teu boga tapi bahagia, saleuheung lamun urang ingat yen urang kabeh ukur titipan. Omah ulah hayang jadi utah lalai, omah utah lalai yo. Saleuheung lamun hade rupa, saleuheung lamun loba harta, saleuheung lamun ieu dunya anu manehna, saleuheung lamun inget kanu nyiptakeunana, mata kudu eling ulah jadi utah lalai. Utah lalai, utah lalai guys, judul karya cipta Bunglon. Subscribe, share terdekat teman terdekat Anda.